Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangkeun dongeng. Urang sami-sami ngabandungan dongeng sabada mangja namatkeun gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS bagian ke-60. Ayeuna bade ngahanca bagian ke-60 hiji. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pambeberahmana. Mangga para mitra aya paribasa cenah para mitra tara nanggeuy di bongkok. Nah, itunya para wargi sadaya. Ieu para wargi sadaya janten ieu para mitra sadaya janten tara nanggeuy di bongkokna teh tara mihak ka jalmi anu hartos lama para mitra salah kitunya. Tara salah tara mihak ka jalmi anu salah. Tugas Bapak Hakim ieu para mitra gitunya. Gitu tugas Bapak Hakim. Nanti tekenging nanti ngabantu anu salah aduh salah aduh bener-bener gitu. Dan numawi Bapak Hakim sebat nage minangka nu maha kawasa di dunia nu maha kawasa di dunia teh Bapak Hakim bisa bangsur aku mah cenah kaayaan nyangakeun bae urang kana dongeng we nya mending oge. Gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS bagian ke-60 hiji mangga nyangakeun milu jeung ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-60 hiji. Para mitra kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna gara-gara harta. Harita Cep Hardi ngabohong padahal Juwita mah teu nyaritakeun rek tutuluyan. Atuh eulis Wiwin ka jero deui bari mawa cai teu lila Cep Hardi ka jero. Tuluy kakedengan di kamarna bari nanggeuy sirah. Gerendeng jero dadana ngagerendeng kieu. Kumaha alesanana aing hayang mutuskeun hubungan jeung Juwita? Ari langsung nyebutkeun putus hubungan sacara kitu bae. Bisi tengenaheun atawa bisi nyerieun hatena. Dari nyeri hate mah teu awewe teu lalaki, sok boga rasa nyeri hate. Bari leuheung nyeri hate ge ari teu nyieun tindakan mah atawa boga itikan nu baris nyilakakeun. Narajang boga itikan nyilakakeun. Sok aya boh awewe boh lalaki lamun pegat tali percintaan. Sok komo lamun katingalina kanyahoan boga deui ceungceuman hate mah. Matak nimulkeun picilakeun gede. Tampolana sok aya nu luas kana diri namahan pati sorangan tapi kitu ge keur jelema nu pondok harepan nu teu beriman dan nu teu teguh anu teguh nyekel kaimanan atawa eling mah moal tepi ka kitu luas namahan pati sorangan. Tah Juwita ge sok sieun kitu we manehna pondok harepan tina alatan ku aing diputuskeun hubungan. Kumaha atunya ari diteruskeun hubungan jeung manehna? Kumaha eulis Wiwin aing teh dinteun teu ge katarik ati ka gembang asmara kapentang rasa ku eulis Wiwin. Kunaon atuh aing teh bet bisa katarik ati ku eulis Wiwin? Disebutkeun geulis da teu geulis-geulis teuing sakitu mah kasebut jajar pasar. Tapi aing jadi katarik ku manehna. Kasaha aing menta bolongan sangkan bisa mutuskeun hubungan jeung Juwita. Bari eueuh gantar kakaitan moal nimulkeun catang supaan moal aya rambat kamale naha ngumahakeun wae ka Kikarta kitu. Sugan Kikarta bisa narekahan atawa entarekah ka barayana Kikarta nu ditonggo. Daya bejana barayana Kikarta mah atuh rada sagala bisa cenah. Ira-ira mareka Kikarta we atawa kawargina Kikarta. Sugan we di wargina Kikarta bogaeun menyan anu ces pleng teh anu edun kitu gerendeng Cep Hardi. Teu lila ngorejat deui tuluy ka cai sabab geus magrib. Sabalah geus hareunge nu azan di masjid. Atuh pamiharja jeung ibu komala ge geus daratang. Di kota samalah mobilna geus diasupkeun ka garasi.
Ari eulis Wiwin harita gancang nyirili ka jero rek muka panto sabab ngadenge suara mobil. Berai eulis Wiwin muka panto. Harita para mitra eulis Wiwin nyarita. Menidugi kasonten Bu, cek eulis Wiwin bari mundur. Nya Win eta ongkohan macet di kota teh. Ari Hardi teu ka mana-mana. Henteu Bu, ka mana ayeuna? Nuju di Jamban. Temal eulis Wiwin bari nutupkeun panto. Malah tuluy dikunci sabab dununganna geus ka jero. Torojo Cep Hardi balik ti cai tas abdas. Neme muli Bu, tanya Cep Hardi bari ngajanteng hareupeun lawang kamarna. Nya puguh macet di jalana oge. Make macet kapan dinten Minggu ayeuna teh? Teu Minggu teu poe naon, ari macet mah macet we sabab kendaraan di kota Bandung lain 10-20 kendaraan aya 10.000. Beuki loba kendaraan teh meuni ampir nyaruaan jeung kota Jakarta. Geus puguh ari di Jakarta mah kasebut kota metropolitan. Di Bandung oge sakitu heurinna, heurin usi ku kendaraan. Komo lamun dina mangsa nanying hareupan lebaran, mobil ge kuat kangantai. Tah ka Cidana teh palebah Kosami we jeung palebah Cicadas. Eukeur mah kendaraan ti ditu ti dieu kuat ka 4 jalur atuh marukan teh. Para mitra ieu kajadian lamun baheula zaman perjuangan jiga mah teu acan. Ieu mah para wargi sadaya teu acan macet pisan, da macet-macet nama kadiekeun. Tos ngawitan seueur kasibukan. Malah bejana keur baheula mah cenah para mitra sabada perjuangan meni ngemplong jalan teh kitu. Aduh ieu mah sigana mah para mitra sadaya kaayeunakeun, tapi lamun kaayeunakeun atuh tahun baheula da pasti ieu kajadian teh meureun awal tahun 50-an. Dina ieu dongeng teh para wargi, tahun harita mah wartosna teu acan macet. Teu acan macet pisan gitu para wargi dibandingkeun sareng ayeuna-ayeuna. Temal Ibu Komala tuluy ka kamar cucu-cucul kitu deui pamiharja disalin ku samping sarung, tuluy ka cai rek abdas sabab geus kareungeun nu azan magrib di masjid. Nu pernahna teu sabara jauh ti imah, paling-paling 50 meter. Kaluar ti kamar mandi ngagegero Cep Hardi diajakan ka masjid. Ari Ibu Komala mah para mitra sadaya, salatna di kamar kitu deui eulis Wiwin salat di kamarna. Samalah eulis Wiwin rengse salat tuluy wiridan, kalawan manjatkeun doa, rada gegerendengan bari namprakeun 2 dampaleungeun ka luhur. Gusti, mugi Gusti abdi ngahapunten kana sagarupi kalepatan jisim abdi nu ageng sareng nu ali. Kitu deui pun biang sareng pun bapa nu parantos mulih ka rahmatullah. Mugi dihapunten tina sadaya kalepatanana. Kalayan mugi Gusti mika welas mika asih kapun biang sareng kapun bapa. Nu teu aya bentena sapertos. Welas asihna pun biang sareng pun bapa ka jisim abdi Gusti. Oge mugi ditampi iman Islamna pun biang sareng pun bapa dibubuh kenging magfirati Gusti. Amin ya rabbil alamin. Kitu para mitra doana eulis Wiwin dipungkasku ngusap beungeut bari ngucapkeun Al-Fatihah. Tapi dina ngagerendengna teh make dibarung ku cumalimba. Ras inget kana kaprihatinan dirina, geus teu indung teu bapa cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Atuh harita para mitra sadaya kuniang nangtu ngudaran mukena kalawan dikaitkeun. Kana paku dina balik panto. Koloyong kaluar ti kamar ngaroris panto nu kapipir bisi can ditulakan. Koloyong kapatengahan maksud rek nutupkeun hordeng, meh bareng jeung norojona pamiharja jeung Cep Hardi balik ti mas. Win, kah? Eulis Wiwin meuni kesit nemalanana bari ngalieu. Nah, bapa teh lah. Aya nginum cai kopi Win cing panginyukeun, ngan biasa we keur bapa mah kopi pahit gulaan saeutik, cek pamiharja. Eulis Wiwin mesem. Ari cek Ibu Komala pokna bari norojo ti kamar. Anger apa nama geus nyebutkeun kopi pahit gulaan saeutik teh. Nah kudu nyebutkeun kumaha kitu. Cai kopi mah ya anu cai pahit mah ulah di gulaan, lamun hayang ulah amis teuing sebutkeun we cai kopi ulah amis teuing kitu. Tanya kitu sugan. Atuh salah saeutik mah teu naon-naon atuh.
Cek pamiharja sering ngahehe, telila elis Wiwin mairan cai kopi kana cangkir beling meni ngebul. Rupi ibu bade ngaleut kopi, cek elis Wiwin bari nuna cai kopi hareupeun pamiharja. Bari tepak deku pertanda ngahargaan kanu jadi dunungan. Ah moal ibu masuk jauh kana tunu, temal ibu komala gek diu. Pahareup-hareup ari elis Wiwin ka tukang deui. Suruput pamiharja nguyup cai, meni nyuruput da puguh cai kopi panas keneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Meni asa merengkel pujit ke ari dihaneutan mah. Ari katamah-tamah kopi meni asa pulen, cek pamiharja. Sanggeus nginum tuluy udud meni bangun anu nikmatna keur kalawan pokna. Lain ku kitu ibuna, aya ku kabeneran boga batur teh rajin jeung api kana barang gawena. Sajabati kitu teh sopan deui. Buktina we tiap mairan cai teh boleh tepak deku wae. Cara kitu teh nanakeun ngarti kana be makarama jeung ngahargaan kanu jadi dunungan. Da ningali lanjang batur mah lamun mairan cai teh tong boroneng eueuh sema. Dalaya sema ge sok tungang tongeng. Tapi Nyi Wiwin mah teu boleh tepak deku. Kajaba lamun barang tunda dina meja makan rajieun bari nangtung. Puguh meja makan mah jangkung. Atuh kana ngalakonan ibadahna getol deui. Nya asa kabeneran boga lanjang teh. Ngan watirna teh kudu geus teu inung teu bapa we, lamun kitu teh mah kasebut geus bahatu lalis. Samalah ceuk manehna mah teu boga baraya-baraya acan. Na nya kitu teu boga baraya-baraya acan. Tapi asa piraku kasebut boga inung bapa teu boga kapi-kapi acan onaman mah. Boh ti bapana, boh ti inungna. Bapa oge geus kolot teu keueuh. Baraya mah araya keneh, boh di kota, boh nu di kampung. Nganya kitu pada aratah anjang da puguh. Ku jauh teh lain teu hayang panggih jeung dulur atawa baraya. Komo jeung kapilan ceuk mah heuh jeung Kang Haji. Bleng we geus aya kana 12 taun, duka aya keneh, duka geus maot. Baheula apa keur leutik dikukut ku kapilan ceuk sabab manehna teu boga anak. Ari ngukut apa ngukut mah apa ari diparengkeun boga anak awewe. Atuh apa sanggeul umur 8 tahun dibawa kudu jadi kolot pindah ka kota nepi ka ayeuna. Ceuk pamiharja rada panjang lebar nyaritakeun pernasibanana para mitra sadaya. Sabada harita atuh Bapa miharja cumarios panjang lebar atuh ibu komala ge ngiring cumarios. Sumuhun apana sareng abdi nu araya keneh wargi teh. Dari nu sanes mah baluhu alam margi urusan Yuswa mah teu tiasa ditangtukeun ku urang. Aya nu tos sarepuh paranjang keneh Yuswana, aya nu aranom keneh tos ngarantunkeun. Wiwin ge boa tos teu araya wargina. Pami aya keneh wargina mah boh ti ibuna, boh ti ramana bet moal nya. Anjeunna setengah kadungsang-dungsang. Bari janten lanjang di urang, temal ibu komala boga kapastian yen eulis Wiwin ge geus teu boga kapi-kapi acan. Ngan hadena we digawena di urang teh bager kalakuanana. Lamun bisa mihapekeun diri teh mah bisa mihapekeun diri ngarumasakeun geus teu sanak teu kadang. Estu hirup nu ngelis nunggul pinang teh lain babasaan. Apa mamuji ka Wiwin teh ku sopana ngarti kana be makarama. Tah urang mah mikanyaah jeung kudu daek nulungan mere maweh teh. Kudu kasamode Wiwin jelema nu eueuh kaboga bari kalakuanana hade. Ulah daek barang bere atawa silih tulungan teh jeung nu sararajat jeung harkat bae. Ari kanu handap harkatna atawa kajalma nu kurang kaboga marajeun daek barang bere lamun ka arah tanagana. Ari teu ka arah tanagana mah diantep we sina garing sina tuhureun ti korona. Lamun kitu teh malir ibarat pasir hantem we diurugan lila-lilapan jadi gunung. Nah ari nu legok diantep tah urang ulah nepi ka kitu jadi daek mere teh kudu kanu teu boga. Lamun aya lalaki nu mikahayang ka Wiwin mah turun jalamana bener bager saeutik gedena boga gawe. Kitu deui Wiwin sukaeun rek deui eta we dikawinkeun. Pokona mah
Ku apa mah karunya piraku manehna saumur-umur rek lelengohan bae atawa sapapanjangna jadi lanjang bae. Geus pasti batina mah hayang boga nu makayakeun. Nyaan ku apa marek dikawinkeun we, boh kasaha pokona mah jidis pada jinis sukaeun tur lalakina bener-bener bager akhlak kalakuanana. Kitu ge nu geus boga gawe da dikawinkeun kanu can boga gawe marek diparaban ku naon. Piraku kasebut lalaki boga pamajikan rek diparaban ku huut onaman mah. Cek pamiharja ngadon kapapanjangan nyaritakeun pernasibanana eulis Wiwin. Sedeng nu diupat namah keur ngumah wadah. Atuh Cep Hardi keur ngapalkeun di kamarna bari ngadedengekeun kana obrolan nu jadi inung bapana. Ari Ibu Komala harita teu kungsi nyarita deui tuluy we ka tukang. Nu maksudna rek abda sabab can salat Isya. Geus ampir satengah salapan nyampak eulis Wiwin keur ngumah wadah. Win geus atuh tong barang gawe wae barina oge keun we kumaheun mah kawas nu eueuh deui isuk atawa eueuh deui beurang. Wayaki malain waktuna barang gawe, waktuna reureuh, waktuna sare. Ibu malain atoh boga batur barang gawe geus peuting kieu teh. Manasinakeun samodel batur sok aya nu nitah barang gawe kalanjangna waktu ngaso. Boh nitah nyeusehan, boh nitah ngumahan. Ngumah wadah jeung nu sejena. Cara kitu teh yeuh dunungan teh teu ngaraskeun ka pagawe kitu teh. Di dituna teh teu ngaji kana perasaan. Ceuk Ibu Komala para wargi nyarek barang gawe dina waktu peuting teh ngaraskeun ka pagawe sabab waktuna ngaso. Pameng sakedik deui Bu bilih karumpa ku ucing sawios da mung sakedik. Temal eulis Wiwin bari mersihkeun piring jeung gelas. Nu geus meunang ngosok ku lebu jeung sabun nepi ka beresna atuh Ibu Komala tuluy abdas rek salat Isya. Gancangna ieu carita tur teu karasa nyerelekna waktu ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Meuni asa cikeneh naker. Caturkeun eulis Wiwin jadi lanjangna di Ibu Komala geus sataun leuwih. Sataun leuwih 4 bulan atuh para mitra atuh katingalina bangun betaheun aker awak beuki lila beuki montok tur bersih da puguh jarang liar ari lain balanja kaperluan dapur maka pasar kitu ge tara unggal poe ka pasar sabab sok aya anu dagang sayuran ngider ka unggal lembur. Kitu deui dina rupa asa beuki geulis cacakan henteu ngaruku reka beungeut make pakaian sawajarna basajan tapi nyopan. Atuh nu jadi dunungan beuki mikanya samalah geus dianggap kula wargana. Da eta ceuk tadi oge, eulis Wiwin bisa mihapekeun diri kanu jadi dunungan. Tur jujur can pernah ngarugikeun atawa ngarudetkeun kanu jadi dunungan. Lain bae nu jadi dunungan mikanya ka eulis Wiwin. Dalah Cep Hardi ge anak dunungan beuki dieu katingalina. Beukinya samalah Cep Hardi mah bisa gigireun mikanya teh make aya pikir kadua leutik nu hartina mika bogoh. Sawaktu-waku Cep Hardi sok mere duit keur jajan, tapi ku eulis Wiwin tara dipake jajan diceng-celengankeun dina kaleng, urut mantega, ngahaja nitah manggieunkeun ka tukang patri. Dina hiji poe Ibu Komala jeung pamiharja arinit make mobil rek ka kampus, sabab Cep Hardi rek diwisuda. Nu hartina geus lulus ujianana tur nyenang gelar insinyur. Heuleut 3 poe sabada Cep Hardi diwisuda. Isukna badal asar pamiharja ngayakeun tasyakuran. Dumeh Cep Hardi awanakna lulus tur nyenang gelar insinyur. Atuh tatangana kabeh diulem kalawan ngangkir saurang alim ulama. Tur peutingna diayakeun pangaosan. Kitu sifat jalma nu ngarti kana babagan agama. Bari aya pakeuna mah dina pinangih jeung kabagjaan teh. Teu poho ngayakeun tasyakuran bini mah hiji tanda anu rumasa dipaparin anugerah ti Nu Maha Kawasa tur nuaparin mang pirang-pirang kanikmatan ka umatna nu masih keneh kumelip di kolong langit kumelendang di alam dunia. Para wargi kaum dangu kocapkeun dina hiji poe kirawan cihaneut moyang. Cep Hardi harita nyamperkeun kanu jadi indung bapana nu keur ngadaraweng di teras. Gek Cep Hardi diuk tuluy cumarita. Bu, abdi teh bade pakaulan ngasihan tawi soca ka Ceu Wiwin. Kinten-kintenna kawidian, Bu.
Cek Cep Hardi aya pikiran rek aya kaingetan ka Eulis Wiwin. Maja terek mere tanda mata. Nya teu naon ari aya kaingetan tur aya duit nama daku ibu ge moal diulah-ulah. Temal ibu Komala atuh pamiharja pokna. Syukur we Hardi aya kaingetan ka Wiwin mah. Eta rek mang meulikeun naon cenah? Pamiharja neuteut. Aku mangke we Pak. Ari cek apa mah tong mang meulikeun baju mending bere duitna we bisi manehna aya kahayang. Da bajuna mah geus loba. Basa kamari ieu ku ibu geus dipangmeulikeun baju sama lajeng jilbabna nya ibu nanya. Sumuhun kamari ieu dipangmeserkeun acuk sareng jilbab. Tapi eta mah kumaha Hardi we rek mere duit heug rek mang meulikeun baju teu naon-naon ngaranna ge pakaulan. Cek ibu Komala teu bisa nangtukeun. Ari Hardi ayeuna rek ka mana? Tanya pamiharja bari neuteut. Bade kare rencangan heula Pak, jalaran rencangan bade salametan wireh anjeunna sami lulus. Ujung wae ka babaturan man ulah katutuluyan ulin kanu jauh. Sabab apa jeung ibu engke jam 1 rek ka ondangan. Babaturan apa sakantor ngawinkeun ongko. Cek pamiharja. Geus kitu mah Cep Hardi indit make motor. Atuh rek ka babaturanana diondang salametan sabab babaturanana lulus kuliahna. Kacaturkeun para mitra atuh 12:30 ibu Komala jeung pamiharja arinit ka uleman make mobil pribadi. Nu aya di imah iwal Eulis Wiwin sorangan samalah keureureuf tas nistrika. Euleut 10 menit tina reureuhna koloyong ka jero sabab ngadenge sora bel ngirining. Ana brai panto dibuka horeng Juwita. Nu hayangeun ka Cep Hardi Eulis Wiwin nanya bari neuteub kana beungeut Juwita. Bade kasaha neneng? Cek Eulis Wiwin siga nu anyar pinanggih. Padahal ti heula kungsi tepung jeung Juwita. Duka lamun pohoeun deui. Upi Hardi aya? Juwita nanyakeun Cep Hardi bari budina semu judes. Manawi Cep Hardi teh nuju angkat neng. Ka mana? Saurna mah bade kare rencanganana di ulem salametan. Temal Eulis Wiwin sajelasna. Tos lami angkatna. Kan tenan we tos lami mah upami teu lepat mah angkatna teh tabuh 5:30. Eta kare rencangan teh kasaha cenah? Juwita talete bari terus mencerong kana beungeut Eulis Wiwin. Atuh dina sorot panon bangun anu ngandung kaceceub dumeh ti heula. Waktu Juwita kasampak parawita Juwita datang kasampak. Cep Hardi keur paduduaan di teras jeung Eulis Wiwin. Bari Cep Hardi numpangkeun leungeun kana leungeun Eulis Wiwin. Lamun kitu tema Juwita timuruan, jeles. Atuh Eulis Wiwin nemal bari rada mesem. Duka tuh neng jalaran ceuceuman teu aturas taros. Atuh kitu deui Cep Hardi teu nyaurkeun jenengan rerencanganana. Mang atuh linggih neng, ngakirang sae ngadeg wae mah. Eulis Wiwin kakaranitah diuk gek Juwita diuk kabari ngareretan ka jero. Siga nu teu percaya disebutkeun Cep Hardi keur ka babaturanana. Disangka Eulis Wiwin ngabobodo kalawan Eulis Wiwin pokna. Linggih-linggih heula nya neng bade ngabantuan heula leueteun. Antong ngarepotkeun da abdi mah ka dieu teh sanes bade ngadaon ngaleueut nanging aya peryogi ka Hardi. Mun aya taroskeun we ka anjeunna nu peryogina mah. Cek Juwita. Rek disuguhan teh nolak tur budina kuraweud haseun. Upi kitu aya ka peryogian naon ka Cep Hardi teh neng? Eulis Wiwin talete tur males neuteut. Manawi bade naroskeun eta kunaon margina Hardi menimbleng les. Tara karorompok ti payun waktos abdi ka dieu ditaroskeun ku abdi saurna teh. Tarepot jalan nuju mayunan ulangan sareng ujian. Mun tentamen ari ti harita dugi ka ayeuna tos hampir 1 taun teras ngampleng. Nu kapengker-pengker mah aya saminggu 2 kali, aya saminggu 1 kali. Sok sumping nari ka ayeunaakeun. Terus aya panghalang atawa aya nu ngawagel. Sedang anjeunna teh tos sasauran ka abdi bade saterasna miharep. Cek Juwita. Wani terang-terangan Cep Hardi rek saterusna miharep. Atuh dina nada-nadana siga nu curiga ka Eulis Wiwin. Aya nu ngawagel kusaha neng? Sumuhun di dieu mah da teu aya nu ngawagel tong bujeng-bujeng abdi sanos ibu Ramana ge teu pernah kakupi ngawagel. Pemi Cep Hardi bade angkat-angkatan mah. Sumuhun abdi mah sanes nyangki kasih dadap kasih waru mung sapros aya nu ngahalangan. Dan kitu cece upami saya disanggepkeun mah abdi teh. Sareng Hardi teh tos lami kekenalan tinggawitan lebet di perguruan tinggi. Malih ka ayeunaakeun anjeunna tos janji ka abdi bade teras miharep. Kalayan saur anjeunna moal bade pindah haluan, moal bade gaduh deui harepan kajabi ka abdi.
masing aya nu ngarayu oge. Dugi ka ditu janji dugi kita. Dugi ka kitu jangjina anjeunna teh ka abdi. Kami sumpah teh mah seolah-olah sumpah. Mali duga ka kieu anjeunna mah. Tong bujang-bujang bade kagoda di kumojang kampung, sanos kumojang kota ge keheulaanan. Komo kumojang kampung memberi pendidikan ukur saseret tamatan SD. Pokona mah tah ku dasar kitu nu mawi abdi ngaraos kaget. Ku Hardi tara ka ditu-ditu. Kami anjeunna teu aya kasauran kitu mah sanaos anjeunna ti kapungkur tara amengan karorompok ge moal janten emutan, moal diarep-arep ku abdi sareng kudu janten sepuh abdi. Cek Juwita para mitra jadi kapapanjangan. Jadi mun baheula mah tamatan SR meureun para mitra sadaya. Aduh kabungeun mah namina SR sanes SD. Kabungeun mah SR. Ai sakolana mah sami 6 tahun. Cek Juwita jadi kapapanjangan tur nyebutkeun Cep Hardi rek miharep saterusna. Dukanya para wargi Cep Hardi aya caritaan kitu ka Juwita, duka saukur jijieun manehna anu ngandung curiga atawa timuru lamun timuru teh mah keulis wiwin. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Juwita jadi kapapanjangan tur nyebutkeun Cep Hardi rek miharep saterusna. Dukanya Cep Hardi aya caritaan kitu ka Juwita duka saukur jijieun manehna dumeh ngandung curiga atawa timuru lamun timuruan teh mah keulis wiwin. Eulis wiwin tuluy ngajawab deui. Nya nuhun we ari Cep Hardi bade saterasna mileuleungkeun ka Neng mah. Sareng asa piraku kange anjeunna bade kagoda onaman mah kumojang sanes. Komo kumojang pedaran ti kampung mah. Komo kitu anjeunna kasebat putra anu jugala ku haliah dunya. Ibu pendidikanana luhur kalayan tos nyanang gelar insinyur. Cek eulis wiwin manehna mah nyarita kitu teh sajelasna. Lain ngan saukur caritaan bae. Sabab eulis wiwin sacongo buuk ge henteu boga itikad rek ngagoda. Komo kasebut ka anak dunungan moal kumawani ngagoda, masing kasaha-saha oge. Dina ayana ge lalaki nu miharep ka dirina moal ujug-ujug gasik nampi gancang nampa. Rajeun dina rek ditampana ge kudu satimpa jeung harkat manehna, pada kasebut jelema nu taya kaboga, bari nu bener-bener rek silipi kanyaah lahir batin. Tapi batin eulis wiwin ngarasa kasigeung. Ku caritaan Juwita make nyebutkeun Cep Hardi moal rek beunang kagoda, masing kumojang ti kota komo mojang ti pakampungan. Ngan teu wadi nembal sabab inggis para mitra jadi kapapanjangan. Rupi ayeuna sok aya istri nu sumping cece. Kantenan we osok mah malah mangkukna mah tiluan istri kadarieu Neng. Temal eulis wiwin. Eta istri ka dieu teh tiluan teh garadis keneh cece. Sareng anu ti mana? Beki kapapanjangan tur talete. Atuh eulis wiwin samemeh nemalan seuri heula. Neneng mah kasebat gadis kumaha nu yuswana tos 50 tahunan. Si cece mah disangka ku abdi mah sok nu ka dieu teh istri garadis. Atuh nu yuswana 50 tahunan mah sanes gadis nanging gadis danten alias nini-nini. Nu dimaksud ku abdi mah pantaran abdi atawa pantaran cece. Cek ya Juwita rada keruh. Upami kasebat gadis keneh mah teu aya Neng. Anu sok kadarieu mah rerencanganana ngaos ibu. Temal euis wiwin para mitra. Hatena mah hayang seuri. Ki atuh cecenya punten nya upami Hardi sumping saurkeun aya abdi we kitunya. Juwita engke sonten atanapi enjing kedah karorompok diantos. Jan aya kapejogian penting omatnya cecenya. Ulah teu diwartoskeun. Moal hilap deui diwartoskeunana wasta abdi. Piraku nganggo hilap deui Neng sakali deui tos ka kuping jenengan Neng Suminta. Lain Suminta. Sejauh-jauh tina Juwita langsung ka Suminta. Suminta masalah kina Juminten. Cek Juwita menikerum. Waktosna see para wargi.